Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Aurelia. Saya ingin membuat video tugas bahasa Sunda, yaitu membaca pidato yang berjudul Kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalawan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, urang tiasa kumpul sakumaha acara satahun sekali. Salawat saring salam mugia dilimpahkan ka baginda urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakelargina nempi ka urang sadaya salaku umatna sampai yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Simkuring selaku ketua Karang Taruna ngucapkeun rebuh hatur nuhun kasadayana pamuda anu parantos ikut serta dina terselenggarana ieu acara 17 Agustus. Moga-moga ku ayana acara ieu nambah kacintaan urang sadaya ke NKRI sareng jasa para pahlawan anu atos bejuang kanggo kemerdekaan RI. Kukituna abdi ngajak kasadaya pamuda-pamudi hayu urang sasarengan ngejaga ieu kemerdekaan kelayan jadi jalma anu leuwih hadeui. Jadi jalma anu manfaat kanggo sesama, jadi jalma anu mere contoh bener ka budak. Sia-sia pengorbanan para pahlawan, baheula lamu kelakuan urang jiga runtah. Kudu isin urang kepala pejuang bangsa, lamun urang hirup arek kieu bae mah. Para pejuang kemerdekaan negara Indonesia berkorban jiwa ragana hanya demi negara urang. Bebas ti penjajah, kabina-bina lamun urang arek, hirup mahiwal jiga nuedan teu menang diatur. Kukituna hayu urang sasarengan jaga ieu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inti tina pidato ieu urang supaya eling terus ke jasa para pahlawan pendiri bangsa anu parantos ngitunkeun urang sadayana. Mugi-mugi arwah dipasihan tempat anu paling indah di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sakitu ti abdi salaku ketua Karang Taruna, moga-moga aya manfaatna. Hampura bili aya cariosan anu teu eunakeun di hate sararea sekali deui abdi ngucapkeun hatur nuhun atas keterselenggarana ieu acara. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.